Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Salah seorang awewe anu ngorakene harita milu nyarita. ECG boga pamikiran anu sarua jeung Bah Ewona. Da sakabeh warga pasti bakal boga pamikiran anu saperti kitu. Padahal anu diharapkeun ku sakabeh warga mah ku ayana ieu kajadian sakumna warga bisa bebas tina pangaruh jeung kakawasana si Oman Suroman jeung si Jaka Cece. Jadi ari cek mah memang ku dipastikan lah nages yakin eta si Oman Suroman si Jawara budeg teh jeung si Jaka Cece moal balik di ka dieu beneran teu Bah Ewon. Memang bener eta caritaan si Ece teh. Jadi naon teh ieu lah si Bah Ewon nika kelala ieu rada tegenah ieu teh lada malah mah. Eta cek si Bang Igor kumaha Bang Igor? Macam mana pula? Bisa tenang semua warga kalau pada kenyataannya ia murid dikuasai lagi sama itu si Oman Suroman bah. Jantan hente ayah mending nasi karibun sudah dikalahkan sama Nang Bule. Jantan kepikiran sama si Abang. Terus ngusulkan untuk sementara waktu harapan saya penuh semua pula kalau bisa Nang Bule barang 2 atau 3 hari ngancer kela di diet lah. Gitu coba ibunya. Nah, jadi gitu kalap jeung kahayang pada warga mah ya teh. Nyari abah mah mudah-mudahan we ujang kasep dijemarkeun hate sarta bisa ngarti karena harapan sakabeh warga. Sangkan non teh Nang boleh bisi di dieu heula sementara waktu atuhnya nuhun. Tapi kan ka bener-bener bisa diyakinkan si Oman jeung si Jaka Cece teh terbalik di ka dieu. Jadi aya mah jawabanna aya di ujang kasep Nang Bule ieu mah kitu. Nang Bule ngahuleung sakedeung siga nu keur mikir, teu lila terus nyarita ditujukeun ka Bah Ewon. Anu didugikeun ku Abah sareng nu sanesna ku abdi tos kahartos. Abdi sakawitna mah bade neraskeun di lampah abdi teh. Namun ku ayana usulan supados abdi sementara waktu aya di dieu heula. Ayanya mangga teh sawios abdi bade ngalaksanakeun eta usul. Mung abdi bade ngiring disaha upami kedah sementara aya di dieu teh nya banyak. Adi ujang kasep make kudu bingung ke tempat cicing sagalupanya di imah abah we di imah abah. Pugu abah mangan duaan jeung anu jadi pamajikan.
malah jadi non teh ngarasa boga kahormatan ke abah mah. Ujang Kasep nang bule bakal milu cicing sabaraha di imah abah. Tah jadi kapala warga geus ka Bandungan sadaka hati ku urang sareleanya. Ieu Ujang Kasep nang bule teh meunang sababaraha poe mah bakal aya di imah abah kitu tah. Jadi ngeunaan obrolan anu sejenna mah bisa disambung ke deui nya. Ieu si Ujang Kasep kudu leureuk heula ieu karunya capeun. Kalu ngalawanan si Aki Rumaji Sakti mah. Nang bule ngabakikeun heula paneutupna ka para warga anu sejenna saterusna nyarita deui. Mohon kasadayana rupina jelas sakumaha nu disaurkeun ku abah tadi. Ayeuna abdi bade ngiring ka bumina abah Ewon we. Urang masih keneh aya waktos tepang deui. Cekap sakitu rupina ti abdi mah bah. Geus kitu mah harita. Para warga pada ngasongkeun dampal leungeunna ngajakan sasalam ka nang bule. Beres kitu mah harita para warga maluru baralik ka imahna masing-masing. Sedengkeun nang bule mah jeung Bah Ewon harita sarua ini tinggalkeun eta patempatan. Wanci peuting sumanding dina peuting eta nang bule memang henteu loba ngobrol jeung pribumi. Kituna teh memang geus ngarasa tunduh jeung capek nu matak nang bule sare di jero enggon tibrakna keran. Sedengkeun dina peuting harita di paguron lintang jagat harita Ki Hambaraka keur narima kadatangan Guntara jeung Nyai Kintamani katut Purbaya. Ngariung opatan di tempat bari dariuk sila dihanap Ki Hambaraka nu harita teu sumarita. Si laing tiluan diperhatikeun ku dewek siga anu keur pada nyadangan ka nyeri. Si laing tiluan teh ngahaja datang ka dieu atawa kumaha sargun teh? Amoy. Cika sok jelaskeun ku si laing sargun. Alah. Ingatkeun sargun. Lawan atuh cenah ieu teh. Alah. Sok. Untung make jeung guram-guram sarupa tuh sia teh. Langsung we ngomong. Kela ye lancing rada morosot teh. Sok teh, tong baheula teh. Pokona mah ngomong jeung aing mah eueuh geram-geraman heula. Sok. Tulikeun sargun. Mantong loba ngagerem sia teh. Amoy. Punten. Abdi hilap deui pangarsa. Abdi tiluan ka dieu teh memang ngahaja. Ieu teh pangarsa janten punten upami ngaganggu ieu. Sakumaha nu tadi disaurkeun ku pangarsa ngeunaan kayaan abdi tiluan sapertos anu nuju nyandangan ka nyeri. Punten. Memang laras pangarsa. Kayaan abdi tiluan teh nuju nyandangan ka nyeri ieu teh. Namun punten langkung jelas nama bakal dijelaskeun ku kin we pangarsa nu mulia. Nah sajeung pangarsa nu mulia nu sarupa sia teh. Amoy. Tebakan dewek engke nyalahan euy. Cika sok jelaskeun ku si laing, jelaskeun kin aya kajadian naon? Pangna si laing tiluan jadi pada nyandangan ka nyeri teh. Saku dewek bakal di Bandungan. Amoy. Nyai Kintamani neuteub ka Ki Hambaraka baitus nyarita. Jadi kieu ieu teh Ki Baraka. Kin jeung sargun kitu deui Purbaya satalina mah boga karep hayang nyusul. Hayang nyusul si Rasanti jeung si Sandika anu ngaloloskeun diri. Karep mah hayang ngabinasakeun eta dua jalma. Meungpeung kaayanana keur lemah tah.
teu bisa ngagunakeun kekuatan jeung kemampuan ilmu silatna. Memang bisa kasusul eta si Rasanti jeung si Sandika teh. Tapi karep jeung pamaksudan teh jadi gagal. Naon sababna? Tah kieu ieu sababna mah ya. Derak-derak harita dicaritakeun ku Nyai Kintamani. Ngeunaan kadatangan Nang Bule anu nulungan Rasanti jeung Sandika. Satadina mah tiluanana pada nguntup. Sabab ningali kana syariat mah sasat budak lalaki anu rek mangkat rumaja tapi tetela mibanda tahapan ilmu silat tingkat tinggi. Kakuatan tenaga lapisan jeung ilmu pangenteng badana teu mampu diimbangan. Di huruf Puguntara jeung Purbaya ge duanana dirubuhkeun ku Nang Bule. Sagarupana harita dijelaskeun ku Nyai Kintamani. Sanggeus ngarasat suku beri keteranganana harita Nyai Kintamani mungkas guaran caritanana. Tah jadi eta si Nang Bule teh tetela incuna wawalak sirawing. Hanu mata kajadian anu kaalaman ku kin-kin tiluan kudu gancang ditepikeun ka pangarsana mulia Kakang Warangkas. Sabab waktu kin-kin rek ini tinggal ke tempatan katingali si Nang Bule teh siga anu keur ngagunakeun kakuatan jeung kemampuan ilmuna pikeun mulihkeun kayaan si Rasanti jeung si Sandika anu aya dina pangaruh kakuatan ilmuna. Ilmuna pangarsa anu mulia Kakang Warangkas. Ki hambara ka ngahuleng sakedeung teu terus carita. Amoe dewek sabenerna kungsi menang beja ti sababara urang pupuh lemur. Ngeunaan eta si Nang Bule teh. Malah pupuh lemur anu ti pihak urang aya anu kungsi dieureunkeun terus ku anu sejen kitu nate sanggeusna ajen pangartina diungkulan ku si Nang Bule. Mun kitu mah jelas eta si Nang Bule incunan sirawing teh bakal jadi gangguan ke pihak urang. Bener henteu baya? Bener kitu Ki Baraka, bener. Ngan ningali karena kekuatan jeung kemampuan ilmu silatna sigana iwati pangarsana mulia Ki Warangkas anu bakal mampu ngukulan eta si Nang Bule teh. Jelas bakal jadi gangguan anu ngabayakeun ke pihak urang eta si Nang Bule teh. Amoeng dewek geus ngarti kana maksud si laing tiluan euy. Dewek kudu gancang ngajelaskeun ka pangarsana mulia. Amoeng ngeunane si Nang Bule incuna sirawi. Tapi si laing tiluan ge geus pada ngarti. Beurang peuting pangarsana mulia teh terus meuseuh si Jagal Hawuk mangsa nurunkeun ilmu lintang panu maling jagat. Amoeng. Jadi mun dewek anu ngahaja datang ka dieu si Jagal Hawuk bakal ngamek ka dewek euy. Jadi barabe urusanana. Tapi biasana mah dina waktu beurang pangarsana mulia nyelang balik heula rek ngadondahar. Jadi engke dina eta kasempatan ku dewek bakal dicaritakeun ka pangarsana mulia. Ngeunaan si Nang Bule incuna sirawing anu bakal jadi ancaman ke pihak urang. Amoeng. Terus ti dewek ge aya beja penting gitu kin. Nah beja penting kumaha gitu? Masalah naon teh ya Ki Baraka? Cikan sok jelaskeun. Amoe. Anu kahiji pangarsana mulia Ki Warangkas geus ngurus jalma pikeun geus khusus jalma pikeun datang ka Batavia nepungan Tuan Willem teh. Ngabejaan Tuan yen pangarsana mulia geus bisa ngawasa dunya kajawaraan gitu. Jadi sakumaha perjanjian
Nyaeta jeung si Tuan Willem bakal datang ka dieu bari bawa biaya keur ngabangun sakumaha anu dipikahayang ku Pangarsa Nu Mulya. Amin. Jadi bedang disebutkan Tuan Willem teh ditagih janjina ku Pangarsa Nu Mulya. Eta nu kahiji. Aya nu kaduana yakinkeun. Nu kaduana ngeunaan masalah naon kitu Ki Baraka? Anu kaduana mah ngeunaan masalah si Sarikit. Anu ini trek minta bantuan ka Ajang Parasut anu jadi guruna. Kitu nate lantaran aya hubunganana jeung kampung kahirupanana. Anu ngadadak jadi teu kapanggih. Geus sababaraha di tangan oge apoe. Ceuk si Sarikit mah aya nu ngagunakeun kakuatan elmuna pikeun mager lembur kampung kahuripan. Anu ngajadikeun teu bisa kapanggih. Sangeusna ayeuna muncul Sinang Bule incuna si Rawing. Mangka eta kampung kahuripan kawilang penting. Sabab masih kene aya keluargana si Rawing di eta Pilemuran. Coba Sarikit mah yang Parasu boga kekuatan ilmu pikeun nembus sarta ngaleungitkeun kekuatan ilmu anu mager Pilemuran kampung kauripan. Amoy. Jadi engke si Sarikit bakal datang deui bareng jeung Eyang Parasu anu jadi guruna. Kitu beja penting anu kadua mah Guntara milumairan caritaan ditujukeun ka Ki Hambaraka. Mantap make gagerem heula cek dewek oge sia teh. Jeung gulang gerem sia teh. Langsung ngomong. Teu gulam gerem heula sakoplok. Na teu ngaguguseun teh. Punten. Ila Pangarsa. Anu tadi dinugikeun ku Pangarsa tos jelas. Kalayan kahartos. Namun punten ieu. Abdi tiluan dina kayanya nangan tatu di jero alatan kabedangan ku kakuatan panarajangna Sinang Bule. Punten Pangarsa. Kayaan abdi tiluan teh tangkosna oge kedah enggal jasa pulih deui kitu teh. Jantan punten maksud abdi mah naha tiasa kitu kitu-kitu. Nyuhunkeun bantuan ka tabib sakti Mbah Rangkebong. Supados abdi tiluan teh enggal boleh deui kitu Pangarsa. Margi punten ieu, upami henteu enggal dilandongan mah bilih janten langkung parna ieu. Punten we. Kituna teh jalanan kekuatan panarajang Sinang Bule memang sanes kekuatan anu samarangan Pangarsa. Kitu maksud abdi teh. Bener teu Kin? Nya bener kitu Sargun. Jadi mun bisa mah kudu sagancangna kin tiluan teh gancang diubaran ku Mbah Rangkebong. Lain kuna naon ngarah gancang pulih deui we kakuatan. Mun bisa mah isukan. Mbah Rangkebong teh bisa datang ka dieu. Amoy. Nganaan masalah eta mah bisa diaturkeun kin. Isukan nu datang ka ditu kajian si Maningtin. Ngarah si Jagal Hawuk teu ngambek. Heuda si Mbah Rangkebong mah beudang disebutkeun keur nyaase. Kangaranan si Jagal Hawuk keur terus-terusan dipeuseuh ku Pangarsa Nu Mulya ira ku Ki Barangkas. Amoy. Jadi ngeunaan masalah eta mah si lain tiluan tenang mah pokona mah. Loba deui obrolan anu sejenna. Tetela anu keur ngariung ngobrol teh lain Ki Hambaraka jeung anu sejenna wungkul. Tapi di jero imah nu dicicingan ku si Jari Sakti jeung Sarkadet ge harita Jakawanara jeung Aceng Jeprut katut non alina keur ngariung opatan. Ari Sarkadet mah keur teu ngareunah awak. Harita geus sare di jero ngona.
Jakawanara anu haita keur cumarita. Janten tindakan anu dilakukan ku abdi sareng non Alina. Kitu deui Kang Aceng memang mangrupa bagian tina rarancang Aki Gawir sumingkir. Anu kada dilaksanakeun ku abdi tiluan. Mang jari memang kaetang berat oge mang dina ngalaksanakeunana ieu teh. Margi abdi tiluan aya di tempatna Ki Warangkas teh kedah telah sandiwara. Anu mudah-mudahan we nu dilakukeun ku abdi tiluan teh ulah duikeun ka aya nu ngabongkar non Alina milu mairan caritaan basana sok rajan dicampur jeung basa Sunda anu geus bisa diucapkeun ku manehna. Harita nyarita ditujukeun ka si Jari Sakti. Memang benar apa yang Bercika lakukan sebenarnya membahayakan bagi kelemahan kita orang, dan akan tetapi harus kerja tiasa berperan sebaik-baiknya. Dan tentu saja tangtosna oge semua rencana itu Aki Gawir akan dapat tiasa dilaksanakan syaku mamistina. Bukan begitu Kang Aceng? Terus terang betul itu disorkeun ku non Alina teh barusan. Nu dilakukeun kurang memang berbahaya oge sih, bener teh. Terus terang berbahaya namun tepikeun kakabongkar rahasia sandiwara urang tiluan, bener teh. Tapi ari keur si Aceng mah demi perjuangan lah, geus moal rek mikirkeun kana bahaya lah. Sabab geus si Aceng mah geus pada ngerti lah. Teu sieun ku sasaha Aceng teh sedang kitu teh. Demi melawan kejahatan, ku si Aceng bakal disinghareupan siapapun itu orangnya, bener teh. Bener aslina lah. Jadi Bang Haji kan sudah apalah si Aceng mah teu sieun ku sasahanya, bener nya teh. Bener teh. Ya. Puguh we atuh Mang Jari geges apa ka Aceng mah. Anu teu sieun ku sasaha teh ya. Ke Mang Jari jelas ngadukung kana rarancang Aki Gawir. Anu mercayakeun ka Jaka jeung anu sejenna. Ngan anu kerja di pamikiran Mang Jari mah ngeunaan kaselamatan Rasanti jeung Sandika ieu teh. Sanajan bener dina kayan salamet bisa ngaloskeun diri. Tapi kayana geus teu mampu ngagunakeun kakuatan jeung kamampuan ilmu silatna. Jadi mun dina mangsana keur nyorang lampah dipanggihkeun jeung jago atawa jawara ti golongan jahat anu saterusna ngalakukeun tindakan Rasanti jeung Sandika rek bisa ngabela diri kumaha. Eta anu diselampangkeun ku Mang Jari mah Jaka Wanara ngahuleung sakedeung siga nu keur mikir teu lila terus nyarita. Abdi ge masih keneh hanjelu ieu teh Mang Jari. Margi waktos lumangsuna kejadian anu tumibaka pun Adi Rasanti sareng Sandika. Diparengkeun abdi tiluan teh acan dugi ka dieu kitu mah. Namun abdi percanten asa piraku lah Rasanti sareng Sandika. Henteu ditang tayungan ku mantena. Margi anu dilakukeun ku pun Adi sareng Sandika teh nyelametkeun diri pikeun terus ngalakukeun perjuangan. Berjuang ngalawan kekuatan barisan Ki Warangkas. Anu kabandungan ku urang ge ya beuki tambah kuat Mang Jari. Non Alina milu mairan di caritaan ditujukeun ka si Jari Sakti. Sudah dengar itu Ki Warangkas sudah mengurus orang untuk pergi ke Batavia menemui Papi Wela. En faraktos mikiran
engkau upami eta papa bilang tos ayah jajang, ik memang kuda harus bisa bicara empat mata. And ik harus bisa kasih pengertian tentang sikap ik yang berpihak kepada bangsa pribumi dalam perjuangan melawan kekuatan dan kejahatan. Bukan sanes gitu Kang Aceh. Terus terang no dipikirkan ku non memang bagus oge bener teh. Tapi kan kudu tinggali heula waktuna anu kudu ngepas. Mun salah dina waktu anu henteu ngepas mah kan bisa wae di antara pupuh jeung non malah jadi berbeda pendapat, bener teh. Terus terang ulah tepikeun ka seperti gitulah. Ka aja kage sarua jeung Kang Aceh gitu kan. Memang bener eta diceritakeun ku Kang Aceh teh Kang. Jadi non alina kudu asak perhitungan. Ulah waka kaboruku nafsu. Jadi samemeh ngalakukeun tindakan di antara urang tiluan bakal leuwih hade mun babadamian heula jeung anu sejenna. Kitu mang jalinya, nya bener kitu Jaka. Pamikiran mang jali ge sarua. Malah mun teu mah tepikeun ka diparengkeun kudu ngobrol opat mata. Ngobrol opatan maksud teh. Non jeung anu jadi bapa. Dina lingkungan paguron lintang jagat kudu di tempat anu rahasia. Anu moal kasusun ku para anggota barisan orang kacaya. Anu penting mah ya urang kudu tetap mineng panggih we, sangkan bisa terus non teh tuker pamikiran lah dina ngabandungan kalayan keayaan di ieu tempat musuh urang gitu. Ik ucapkan terima kasih, thank you very much. Nuhun pisan Mang Jali sudah kasih saran untuk kebaikan dan kelancaran dalam melaksanakan tujuan kita bersama. Ik memang akan pada teras bisa sharing berbincang tukar pikiran. Ik merasa ngaro senang hati bisa berbincang seperti sekarang ini gitu. Terus lang dilakukan kurang tiluan malah nama opatan jeung Mang Jali bener teh. Ya urang memang kudu tetep waspada lah. Kudu asak perhitungan dina ngalakukeun setiap tindakan bener teh. Terus terang urang opatan malah limaan jeung Kang Kadet aya di tempat musuh. Setiap gerak-gerik urang kan pasina oge pada merhatikan karena setiap gerak-gerak urang limaan bener teh. Jaka Wanara anu harita ngajawab. Memang bener gitu Kang Aceh. Jelas nama urang ulah tepikeun ka lengah lah. Lengah jeung balangah. Sabab kangaranan ai tempat musuh tang tue mun tepikeun ka aya anu curiga ka urang limaan, mangka bakal ngabayakeun ke pihak urang. Anu penting nama lah sikap jeung tekad serta subangat urang ulah tepikeun ka pareum eta we lah. Ya terus terang dina jeung hareupan sakarupa ya sakarupa masalah ya kudu tetep babarengan gitu bener teh. Terus terang jadi lemahna hiji kekuatan teh lantaran ayana perpecahan bener teh. Eta lah anu ngabayakeun kana rencana urang mah. Tentang masalah anu bakal dihadapi mah ya rek naon wae ge dihadapi lah ku si Aceh mah terus terang gitu nya. Siapapun orangnya, apapun non teh kabisana gitu. Disiangleupan lah ku si Aceh mah. Sabab ku si Aceh mah kan teu sieun ku saha bener teh. Ang jadinya
Ya bener gitu, caritan Aceng teh teu bisa dibantah ku sasaoge. Ari kangaranan ayeuna urang geus pada ngahijikeun diri mah. Ya mudah-mudahan we Rasanti jeung Sandika salamet sarta pulih di kayanana. Anu saterusna bisa nyusun kakuatan barisan pikeun ngimbangan keur merangan kakuatan barisan urang kacaya. Loba deui obrolan anu sejena. Sedengkeun di tempat sejen dina peuting harita nang bule mah keur sare tibra di jero ngon. Di luareun imah Nabah Ewon di lebah tempat anu poek aya 2 cirim anu keur merhatikeun ka lebah imah Nabah Ewon. Eta 2 jirim teh nu saurang mah geus kolot, sedengkeun anu saurang deui mah awewe ngora. Pikeun dunya kajawaraan mah geus pada apaleun. Eta lalaki kolot teh mangrupa jago kolot anu neulah Ki Ragabaya jeung anu awewena awewe ngora keneh neulah Nyai Manik dina tonggongna ngadaplok pedang. Bari merhatikeun kalebah imah Nabah Ewon harita Ki Rabaya nyarita ditujukeun ka Nyai Manik anu jadi muridna. Ku dewe geus bisa kanyahoan. Sanajan aya dulureun imah ku kaseuketan pangdenge dewe geus kadenge. Nu di jero imah kabihanana geus sare tibra. Jadi kumaha tuh urang langsung ngalakukeun tindakan ayeuna wae atuh? Atawa kumaha Ki Guru? Tenang heula Manik, tenang heula. Urang teu kudu waka gurung gusuh ngalakukeun tindakan. Sabab sinang bule sok sanajan ayeuna geus sare tibra. Tapi kaseutan pangdengena bakal mampu ngadengeleng kana suku jalma anu datang nyampeurkeun ka eta imah. Keun heula. Daguan sakedeung deui anu jelas urang tong gagabah dina ngalakukeun tindakan. Sabab sinang bule anu meunangkeun mustika memang teu bisa dianggap enteng. Kakuatan jeung kemampuan ilmu silatna sinang bule. Tapi cek Manik mah kangaranan urang maju babarengan pikeun ngukulan sinang bule, asa pilaku make henteu mampu ngukulan aja pangartina. Manik boga kayakinan urang duaan bakal mampu ngukulan sinang bule. Alah, pontong anggap enteng ka sinang bule. Dewek sanajan bener jago kolot anu geus boga ngaran di dunya kajawaraan. Tapi kangaranan ngalakukeun tindakan ka sinang bule memang teu bisa gagabah. Jadi tenang heula we lah daguan ke tanah ti deweknya. Ya kumaha Ki Guru we atuh ari kitu mah. Anu penting upaya urang dina peuting ieu ulah tepikeun ka gagal. Ngarebut mustika ti tatal gawarna. Sabab urang lumampah tepi ka dieu teh sasat sakitu jauhna ti tempat urang ka dieu. Teu kudu ngarayakeun ngeunaan urang. Geus nyorang lampah anu jauh Manik. Keun bae tuh caritakeun. Ari boga hayang mah memang kudu daek capek. Eueuhna naonan ka capek urang mun dibandingkeun jeung engke hasilna sanggeusna mustika jadi milik urang Manik. Geus nyampe heula Manik eta mah. Dewek rek yakinkeun heula ku kakuatan batin. Sinang bole dina kayan geus bener-bener tibra cicing jembe heula nya, jembe heula ieu. Ki Ragabaya meuremkeun panona dampal leungeun katuhuna nyolodor ka hareup ditujukeun ka lebah imah Nabah Ewon. Leungeun katuhu Ki Ragabaya semu anu ngageleter. Sedengkeun Nyai Manik seukur merhatikeun kana kaayaan anu jadi guruna. Ki Ragabaya nya beunta bari musirkeun paneutepna ka lebah imah. Harita Ki Ragabaya terus cerita. Sinang bule bener-bener geus sare tibra. Siapkeun tipung wangi panitip jiwa. Jadi engke dewek rek merhatikeun heula ti dieu.
Manik kudu bisa mastikeun enggon anu dipake ku Sinang Bule. Mun geus kapanggih nggona. Mun eueuh janelaan bilikna we lah turih ku pedang. Anu penting eta tipung wangi panutup jiwa kudu bisa diawurkeun ka jero enggon nu dipake sare ku Sinang Bule. Seungitna tipung kasiseup ku Sinang Bule. Mangka Sinang Bule terus sare tibra. Moal bisa dihudangkeun. Sinaliri lamun lain ku dewek ke dilirgeunana. Jadi engke mun kayan Sinang Bule geus nyeuceup seungitna tipung wangi panutup jiwa. Tina kanaon saterusna anu kudu dilakukeun ku Manik teh Ki Guru? Ya kali tinggal asup ka joli imah we. Cokot musti kanu dibawa ku Sinang Bule. Mun aya nanaon kali tinggal ngirimkeun solat jarak jauh ka dewek. Jadi ilaing kudu ngarti Manik. Pangna dewek tetep cicing di dieu. Sabab dewek bisa ngarasakeun ayana geteran kana batin dewek. Bakal aya jalma sejen nu datang ka dieu. Jadi mun kadatanganna bakal ngaganggu kana kara pamaksudan urang. Mangka dewek anu bakal ngalakukeun tindakan. Kumaha kaarti? Kaarti Ki Guru. Jadi mun kitu mah Manik geus bisa langsung ayeuna neangan enggon nu dipake ku Sinang Bule. Bener. Geus waktuna ayeuna. Ilaing teangan pastikeun heula enggon nu dipake ku Sinang Bule. Jadi ilaing tong waka asup ka joli imah Manik. Mun tipung wangi panutup jiwa can diawurkeun heula ka jero enggonna. Sok kitu. Nyai Manik geus menang parentah kitu mati anu jadi guruna mah harita terus lempang muru kalebah buruan imahna Bah Ewon. Kakarek ge asup ka buruan imah. Menang tiu lengkah harita lengkah Nyai Manik jadi ngarandeg. Sabab teu kanyahoan ti mana datangna harita di hareupeunana geus aya jajaka kasep anu ngajanteng nangtung. Da puguh di buruan teh cukup caangku cahaya obor. Anu nyaangan buruan imah. Harita Nyai Manik bisa ningali kayan jelas ka eta jajaka anu ngajanteng nangtung di hareupeunana. Anu narik perhatian keur Nyai Manik mah baju anu dipake ku eta jajaka beda ti jalma anu sejen. Malah sirahna make siger sagarupa. Teu beda ti satria wedalan karaton saperti dina zaman karajaan. Nyai Manik memang teu nyahoeun mun harita teh